amalkeun babul haji geus eta teh kudu dibahas long amalkeun puasa isana rek hajiannya udah nengetkeun neng hajian ting beres babaji ieu teu bisa tong tulus ini rek naon tong kitu ngerti ari manasikan jeung batur resep aya pula diajak ngajina hese wa huwa bi fatihah wali wa kasrihi lugatan al qasdu haji teh ceuk bahasa nejana qasdi ceuk saraan nu ngaran haji teh naon hajian teh neng hajian teh qasdul ka'bah lin nusuk nuju Ka'bah bukan itu ke Mekah ini tidak ini ke Mekah tah qasdul Ka'bah tujuan jang ibadah hajian teh neng lain jang meuli ketel koneng situ aing ka Ka'bah nuju Mekah tujuan balanya atau lain haji ya tujuan shopping atau ibadah kali itu teh neng rek ibadah aya tawaf aya sa'i aya wukuf baru pakai ibadah al-ati nu bakal dongkap ke diterangkan wa huwa minasyara'i'il qadimah haji termasuk syariat jadul bahkan di zaman Nabi Adam pernah hajian 40 kali di India. Jibril kantos ngadawuh ka Nabi Adam, hai Adam, bahwa malaikat pernah tawaf sebelum Anda di Baitullah ieu salila 6.000 tahun. Ibnu Ishaq ngadawuh bahwa Allah teu ngutus hiji nabi sabada Nabi Ibrahim kecuali pasti hajian. Bahkan selain Ibnu Ishaq mengajelaskan teu aya hiji nabi kecuali pasti haji. Hilapan liman istasna anu ngacualikeun Nabi Hud jeung Nabi Shalih. Wa furida fi sanati sadisa hajian teh dipardukeun dina taun kagenep menurut kaul asal. Kangjeng Nabi kantos hajian sebelum nubuwah oge sabada nubuwah babaraha kali hajian teu kantos kaitung kan anu jelas sabada hijrah mah Kangjeng Nabi kantos hajian pamit dan tidak pernah hajian deui eta hajian terakhir dugikeun ka pupus wa waroda kawarid kupingkeun neng man hajja hadzal bait lamun neng haji ka Baitullah kharaja min dunubihi ka yauma waladatu ummuh maka keluar tina dosana seperti halnya hari dilahirkan oleh ibu. Nah bahkan cek sayhuna dina kitab idoh bahasa ka yauma waladatu ummuh eta termasuk yasmalut tabiat hak adami ge kahapus. Pan jika budak anyar dilahirkeun pilaku budak geus boga hak adami urusan dosa kumaha carana Allah ngaleungitkeun hak adami eta mah Allah anu gaduh cara nah jelema dileuleuskeun akhirna ngalubarkeun kan meureun kitu meureun kumaha bae eta mah da Allah mah sagala bisa ngan lamun ningali dohir kalam ulama henteu cenah teu kitu mah henteu tabiat mah keun eta mah urusan hilap ngan mudah-mudahan nu bener yasmalu tabiat kitu we saya teh mah jadi anu ini tajian teu kudu mayar hutang mah jadi sok kitu abang teh kumaha bayar hutang haji jeung umroh sarua qasdul Ka'bah lin nusuk yajibani haji jeung umroh dua nana wajib wala yugni anha al hajju wa in istama alaiha, teu cukup ku hajian unggul.
sanajan ritual haji ngawengkuk karena ritual umroh bisi disaruakeun adus jeung wudu panjalma ngabogaan hadas leutik plus hadas gede ku adus wungkul 2 hadas leungit tanpa harus wudu karena anggota wudu kawengku ku anggota adus. Nah umroh itu seperti gitu man. Ritual umroh itu semuanya ada di dalam ritual haji. Umroh mah naon atuh umroh? Niat umroh ti miqat, tawaf, sa'i, nyukur tahallul, beres. Eta aya kabeh ritual eta dina haji ge aya ihram, aya tawaf, aya sa'i, aya tahallul dina haji ge. Ngan pedah dina haji ditambah anu paling intina adalah wukuf di Arafah, itu saja. Jadi ulah disaruakeun wudu jeung adus ya. Haji-haji, umroh-umroh. Adapun hadis bahwa dulu Kangjeng Nabi pernah ditaros tentang masalah umroh, Kangjeng ari umroh teh wajib atanapi henteu diwalor ku Kangjeng Nabi umroh mah teu wajib, eta hadis dhaif cenah ittifaq. Haji jeung umroh wajib ala kulli muslimin mukallafin hurrin, muslim mukallaf merdeka berarti itu wajib ka budak majnun roki mustatiin lil haji mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena kaitanana jeung urusan biaya, urusan jarak, urusan fisik dan lain sebagainya. Ibadah haji itu ibadah fisik. Ibadah haji itu fisik nu kudu kuat. Karena naon? Lolobana lelempangan. Tawaf lelempangan. 7 putaran. Sa'i lelempangan. Maledog jumroh fisik deui wae, wukuf fisik deui wae, mabit fisik deui wae, ibadah fisik. Dan tidak semua orang punya kemampuan baik dari sisi biaya atau sisi fisik untuk melaksanakan ibadah itu. Biwijdani zad aya bekal jang init jang balik aya bekal jang mayar nu ngajaga mun butuh untuk keamanan di jalan. Mun presiden mah meureun aya jang biaya pas pampres boga tutumpakanana rek make onta tutumpakan rek make motor make mobil kapal laut, kapal udara. Bayangkeun anak atuh ulah urang makan pikiran teh kana kapal udara wae, heupan batur mah urang ditu meureunnan bisa make mobil. Anu sadaratan tetangga negara jeung Arab mah lintas negara bisa mawa mobil sorangan. Aya duitna atuh teu boga kendaraan oge, ongkos bus, ongkos kapal, ti dieu ka bandara, ti bandara ka itu ke bandara ayeuna di Mekah. Terus lamun jarak antara dia jeung Mekah di atas 2 marhalah, maka syarat wajib haji aya kendaraan. Lamun amang dek ka Mekah teh jiga ti dieu ka Bandung mah, Mekah teh di Bandung, Baitullah teh misal di Bandung hanya 100 kilo 70 kilo, sanajan teu boga kendaraan wajib hajian sanajan leumpang lamun di bawah 2 mar kecuali manehanana memang tidak punya kemampuan fisik leumpang sanajan deukeut tetep be kudu aya kendaraan. Lain jang bekal pribadi wungkul
mak napakoti man yajibu alaihi napakotu plus kudu aya jang biaya orang-orang wajib dibiayaan nu ditinggalkeun jeung nu dibawa nepikeun kabalik. Jadi persiapanana memang kudu persiapan yang sangat matang. Lila pan di ditu teh emang 40 poe sabenerna mah hajian mah teu lila saminggu ge mah sabenerna saminggu ge mah bukan masalah namang di ditu teh jelema teh jutaan meureunan min fajjin amik dari segala penjuru dunia itu teh. Wa yustaratu aidan lil wujub disyaratkeun deui syarat wajib. Awas aya syarat wajib aya syarat boleh syarat menang syarat wajib ya bekal geus boga fisik siap syarat amnut thoriq ala nafsi wal mal perjalanannya aman kana diri aman kana harta sanajan aman ti begal sanajan saeutik anu dibegalna galib salamet jang nu numpak parahu termasuk anu numpak kapal terbang sehingga lamun hari ini ternyata kapal terbang teh merupakan alat transportasi yang paling banyak kecelakaan galib kecelakaan maka jadi teu wajib. Tapi nyatanya kapal terbang termasuk alat transportasi teraman dari semua jenis transportasi. Kapal terbang itu teraman. Mobil transportasi darat tiap hari mesti aya nu tabrakan tiap hari. Aya bae puluhan lain hiji dua. Ngan aya nu asup kana berita anu henteu. Kapal terbang ngadenge kapal anu murag satahun sakali ge henteu sok ayeuna nu deukeut satahun ayeuna naon nu murag salam dunia tidak bicara di Indonesia sedunia termasuk alat transportasi teraman sebenarnya mah ngan sakali muragna parah gitu unggul sakali muragna parah berarti wajib. Fain walabal halak lamun galib bae galib cilaka karena ombakna terlalu tinggi terlalu dahsyat da ngaliwatan samudra Hindia laut lepas teu wajib untuk melaksanakan ibadah haji bahkan haram numpak parahu lamun galib cilaka ayeuna jang awewe wasurita lil wujubi alal mar'ah khusus jang awewe wajib awewe hajian mun aya anu ngabaturan imam mahram salaki rombongan jeung awewe anu thiqat wadzalik dihormati saparia sabab awewe haram init-initan sorangan ngan teu beunang dicaram we mobilan dina mobil aya beuleum nah make seuri ning haram neng ka Cianjur sorangan teh nya wa in qasur sanajan deukeut dia ka warung kana ya bade ka pasar heula haram neng sorangan naon sababna lamun dikira-kirakeun teu wauh lain pamajikan geuleuyeung make mobil make tiung wih saha eta pamajikan mun lain pamajikan wauh teh emang gagambah teh ngeunana teh erananya amang sok ayeuna amang aya awewe parawan mawa mobil tong alus-alus teuing lah brio mobil brio make kacamata hideung mupasir wateng amang di jalan nongkrong wakil jago sia lamun wani nanya bakal gempeur padahal manehna teh mobil teh meunang nginjem ti kolotna teh
teh saha eta di kacamata hidung tuh kan careuh geus mulai neangan mangsa kan. Nah itu mang pibahayaeunna teh. Aw kana fi qafilatin azimah sanajan dina rombongan anu gede. Awewe lamun eueuh mahram, eueuh nu ngabaturan mahram, eueuh nu ngabaturan ayeuna salaki teu wajib haji. Sanajan miliarder. Teu wajib aja. Tapi walaha menang tuh. Serek teu haram menang. Tapi teu wajibnya. Bila wujubin antah ruja hegae keluar ma imroatin thiqatin dibaturan ku awewe anu thiqah nu penting aya batur tapi tujuan hanya untuk pardu Islam ngagugurkeun haji pardu unggul teu meunang haji sunnah mah sok sanajan jeung rombongan awewe anu loba sok sanajan perjalananana deukeut sok sanajan rupana goreng patut rangsak teu meunang. Wa qad sarrahu bi annahu yahrumu 'alal maqiyah at-tatawwu bil umrah minat tanaim ma'an nisa. Ulama geus ngajelaskeun haram jang awewe urang Mekah mang kurang kumaha deukeut urang Mekah lain urang coblong urang Mekah haram ngalaksanakeun umroh sunnah setar di tanah Tanaim salah satu mikot yang paling dekat di Mekah ma'an nisa jeung awewe saja khilafan liman nazabi ngan heu aya kawal nuringan heu awewe haram init-initan teh sabab khaufil fitnah sabab zaman baheula mamang nempo awewe teh renghosna urang Arab meuleuh tina naon juga macan anu lapar manggih kidang kira-kira gitulah kayak ngegabruk. Ayeuna seiring berjalannya zaman elat itu sudah mulai mengendor. Ayeuna makan geus mulai aman. Artinya model acara kukuringan serak ayeuna ka warung konang dalam kota ka Cianjur relatif aman, tidak pernah terjadi apapun. Sehingga elat itu hilang, maka hukum haram pun menjadi hilang. Aya menyebutkan model acara gitu. Kan elat nanti gitu meureun khawatir fitnah. Tak awewe lamun init-initan kaluar tanpa jeung salaki heuheug atuh ngantong sok dangdan menor atuh neng coba. Ieu mung ke kacamata hidung, make baju, make ina susungitan, itu rek naon ke pasar apa rek beger. Marratan wahidah fil umri bitarohin umroh jeung haji wajib sakali dina sajrosa umur bitarohin teu kudu ayeuna santai nu penting mah dina jero umur be an ulah nepikeun kahajian di luar umur geus maot karek hajian nah bener naon hajian wajib sakali saumur bitarohin teu kudu hari ini sanajan loba duit tapi innama yajuzu takhir hajian menang diisukankeun ka taun hareup padahal hari ini mampu bisartil azmi dengan syarat ngazami gawe di tahun hareup. Tahun ayeuna mampu ya, tahun ayeuna mampu bisa ini tahun ayeuna karena berbagai kesibukan kewe tahun hareup asal ngazam tahun hareup ngan konsekuensina lamun memeh nepi ka tahun hareup ternyata di pertengahan maot doraka tong nyalahkeun umur salahkeun ngazam nah
karena haji itu waktunya adalah umur. Ketika ngazam tahun hareup padahal mulud umur beak, berarti sarua jeung eta jalma ngazam haji di luar waktu. Pan kang teu nyaho umur, atuh aing geus teu nyaho umur lain buru-buru. Nah gitu loh kana teh. Keukeuh kana teh Bang patuding-tuding. Hegae diakhirkeun asal ngazam. Wa alla yatabayyaqu alaih. Syarat kedua hegae hajian jeung umroh di cancel ka tahun hareup. Syarat eta haji jeung umroh teu mepet ka manehanana kudu tahun ayeuna. Misal nazar, kaula nazar 2024 hajian kan jadi mepet ku nazar kudu 2024. Atau kodo kamari ini hajian teh 2023 dan nyata ya masalah ayeuna teu sahajianana kodo haji wajib pauron tahun ayeuna ini teh au khaufi adobin atau khawatir lumpuh tina gelagat korenah awak geus mulai ripuh geus mulai kolot geus mulai rempo mangkaning can hajian mun diantep di cancel ka tahun hareup bakal ayeuna beuki parah ayeuna buru-buru aki atawa sieun ruksak harta dengan korenah dengan tanda-tanda lamun di tahun hareupkeun moal kalakah bakal moal boga harta moal cukup jang hajian mending kena tahun ayeuna kudu gitu teh. Jadi haji itu bitarohin ngan bisa menjadi temenang takhir ku sabab beberapa faktor. Wakila cek hijikil bahwa hajian lain saumur sakali, tapi jangjal anu kawasa kudu hajian per 5 tahun sakali. Jangan mampu. Tapi ayeuna teu mungkin mang teu mungkin teh karena ngantrinya geus loba teuing ayeuna mangantri sehingga 5 tahun sakali boro-boro 5 tahun sakali anu geus daftar ti 2015 ge can ari ini abdi daftar 2014 kuduna ini tahun hareup 2002 genep ngan karena ayeuna abdi jadi petugas pamajikan ditarik akhirnya berangkat tahun ayeuna jadi tahun hareup alhamdulillah abdi mah angkat deui tahun hareup ngan tahun hareup anu daftar 2014 heukeun nae nah, pamajikan pan lain hiji masalahna yes paraun ari geus di eta ancan jogohan can asa can ya jam sore teh jam 10 heukeun nae emang lah rada cara rape ya teh ngobrol heula mah ngobrol mah nana nu teu kan anu teu kahartina bro mah awewe bener naros di kamari teh can diberi kesempatan aya teu nah aya kadekeun mah awewe heula neng rek naros neng non dek harti babaji acannya sayang ditanya ku neng kayak gini babu nanya nang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, neng can awewe matara nyebutkeun ngaran jeung ti mana coba nyebutkeun ti mana saha ti mana coba saha ti mana Akna ti Cikembar. Ahmad an sabi
Saha Neng? Ahna akna leuwih qanaah. Akna teh cebeber mangga akna. Cikembar. Kumaha akna Cikembar? Akang hapunten bade tumaros perkawis zakat fitrah. Kan teu sah zakat fitrah ku aci sono teh. Ya. Ras. Kunaon aya si Neng itu sebenarnya aduh. Kunaon akna? Oh, ari itu bener. Kumaha upami kieu kan nyonong sapalihan ustad nu nyarioskeun yen sah saurna teh upanten zakat fitrah ku acis, tapi dina pada paniatan misalkan orang bade zakat ka amil zakat tatosnya nyanak acis gitu di bumi teh tah terus cenah Terus tatos nyanak gitu pada zakat ku acis kawitna ti bumi teh, tapi saur ustadna anu diambil zakat teh cenah ge teu naon ku acis asalkan niat meser heula beas nu tos aya di dinya cenah ge kitu. berarti zakatna ku beas, aya meser heula beas mah. Jadi meserna teh kanu entos zakat kadinya kitu. Kumaha teh biasa. Kumaha Neng teu ngarti eta kumaha teu ngarti. Neng teh mawa duit ieu mah teh. Terus dongkap ka mana? Ka ambil zakat. Ka amil zakat terus Janten nanti diambil zakat aya jualan beas. sanes jualan beas janten aya nu tos zakat ku beas kadinya gitu. Janten ku akna teh dipeser kitu tah eta teh. Oh, di amil zakat aya beas zakat batur. Kuneng dipeser teu meunang amil zakat ngajual beas zakat. Lu siapa mil? Itu beas siapa? Sangeunahna we dijual ku sia. Mun erek amil zakat nyiapkeun beas jang jualeun. Usaha we usaha pribadi eta mah. Jualan beas kayaknya na teras. Dibeli we sanggeus dibeli beasna dizakatkeun we ka baz ka amil gitu loh. Amil teu meunang ngajual beas zakat. Ini bicara amil, beda deui jeung kiai pribadi nyiapkeun beas sakulak di imah, torojol aya jelema nu mawa duit dijual ku kiai teh beasna dijakatkeun deui ka manehanana. Gae eta mah ribuan kali sugan dijual dijakatkeun ka beberapa orang heug. Da eta mah milik pribadi, ketika dizakatkeun ka pribadi kiai jadi milik pribadi kiai. Aya amil mah enggak boleh. Gitu loh. Ya. Atur nuhun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahati mana? Putri Marhaya dari Pelabuhan Ratu. Labuan Ratu. Oh, Ustazah Putri itu ya? Ya, mangga Ustazah Putri. Maha. Akang Afwan izin bertanya, misalkan nih kita lagi lagi ngelaksanain ibadah umroh nih. Umroh. Iya, umroh. Kan rukun umroh tuh niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nih, misalkan lagi ngelaksanain ibadah umroh, di tengah-tengah sa'i itu halangan misalkan kebelet pengen ke kamar mandi. Nah, itu umrohnya ngulang lagi atau lanjut aja? Enggak. Umroh itu gak batal ku head. Umroh tuh batal ku head. Enggak, maksudnya tuh misalkan lagi nunaiin sa'i nih, lagi sa'i. Terus tiba-tiba belum selesai sa'i, halangan pengen ke kamar mandi. Itu sa'inya umrohnya lanjut. Lanjut. Sa'i itu tidak harus suci dari hadas. Yang harus suci dari hadas itu tawaf. Sa'i mah teu kudu boga wudu. Teu
teu kudu boga, teu kudu suci tina hadas, sai mah bebas. Sai mah lelempangan bolak-balik Safa Marwah. Anu kudu suci mah keur tawaf. Keur tawaf mah syaratna sarua jeung salat. Kudu suci tina hadas alit, kudu suci tina hadas gede. Aya sai mah teu. Sai mah nu lelempangan antara Gunung Safa Marwah. Lanjut aja. Terus Akang ini, kalau misalkan kita lagi haid, boleh tawaf atau enggak? Boleh non? Tawaf. Enggak boleh, pan syarat tawaf teh kudu suci tina hadas. Terus kalau misalkan umroh kan misalkan 9 hari. Nah, si perempuannya tuh selama 9 harinya tuh ini masih haid gitu. Jadi masih keluar darah gitu, belum suci. Nya dagoan. Nepikeun ka saat. Tapi nggak berhenti ininya haidnya selama 9 hari, sedangkan waktu Dagoan da moal leuwih ti 15 poe. Wong umroh itu pisahnya sampai 90 hari kok. Jangan pulang. Umroh itu 90 hari pisahnya. Kan eta mah travel ya, eta mah 9 hari teh mung rugi. Umroh itu 90 hari. Saya kemarin ke waktu umroh 22 hari. Itu make travel sorangan we ini. Muli tiket naga di bandara. Ya. Syukran Akang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahat di mana? Nami J. J dari Palabuhan Tatu. Saha? J. Terjelas neng. Z. Zay? Ya. JY? Ya. Ayo kumaha JY? Perkawis puasa. Puasa. Kumaha hukumna puasa? Tapi perasaan orang teh ragu di puasana teh ragu teh sanes karena Sya'ban antara bulan Sya'ban sareng Ramadan sanes. Tapi nalika bade puasa sieun di pertengahan jalan keluar darah haid. Nah walaupun emang si darahna arek keluar oge eta apa hukumna puasa eta kumaha? Teu ngarti kumaha neng. Kumaha teu ngarti. Keur puasa sieun keluar darah. Kenapa takut maksudnya teh tuh? Hukum puasana, hukum Neng keur puasa. Iya. Terus tapi ragu gitu loh. ragu naon? Sieun keluar darah tapi nyatanya henteu gitu. Aya teu mah henteu we atuh make kudu kumaha? Hukumna boleh gitu. Boleh naon? Hukum puasanya terjadi puasa. Wajib selama teu katingali aya getih wajib puasa. Puasanya sah, jangan ragu. Selama tidak melihat darah, puasanya sah, jangan ragu, wajib sah. Menggugurkan kewajiban. Pertanyaan kedua, hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya, apakah masih ada bagi anaknya birrul walidain kepada sang ayah? Ayah yang tidak menafkahi anaknya, apakah anaknya masih harus birrul walidain? Oh, urusan birrul walidain itu tidak ada hubungannya dengan nafkah. Beda deui jeung taatna pamajikan ka salaki. Taatna pamajikan ka salaki itu sangat berhubungan erat sebagai imbalan dari suami memberi nafkah. Tapi kalau urusan anak jeung bapa, anak jeung indung nggak ada urusan nafkah. Dia dilahirkan ke dunia dengan sababiah indung bapa.
itu sudah merupakan hal yang harus dihargai dengan cara birrul walidain, Sekalipun orang tua tidak bertanggung jawab sekalipun. Sok lamun eueuh kolot neng aya moal di dunia sababiahna moal aya. kalau kita apa ya marah gitu loh, jadi alim pondak jeung orang tua Alim Karena penak sareng orang tua ulah dosa doraka. Kenapa gak mau bertemu dengan orang tua? ya, Izin. sakit hati gitu lah. Sakit hati. Orang tua itu lebih kecewa loh neng punya anak tiga neng. Lah iya. Beneran. Lamun rek pak kecewa yo. Terus Kenapa orang tuanya gak ngenapkahin itu kenapa? Karena fakir teu boga duit. nggak tahu dibuang kayak dibuang gitu. Enggak, karena ada masalah, gak mungkin tanpa masalah. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sampai gak mau? Neng tadi biayaan gue sepuh. Itu kasus pribadi apa? Tahun itu? Teh Sanes? Batur? Oh batur. pami alim ngawakilan buat nikah. Orang tua alim Berarti sama ngawakilan. paman selagi ada orang tua. Orang tuanya gak mau nikahkan. Pertanyaan akang, kenapa gak mau menikahkan? Apakah karena laki-lakinya tersakupu atau naon? Faktornya apa dulu alasannya? Karena gak setuju sama si Calon menantu ya. gak setuju, faktornya apa? Kan ada alasan. Gak suka mungkin. Gak serak gitu. Enggak gini masalahnya gitu. Ada hak wali, ada hak anak perempuan. Ketika seorang wali gak mau menikahkan karena haknya, maka eta si awewe kudu tunduk kanu jadi kolot. Kalau karena haknya, di antara hak teh adalah tentang sakufu. Kedina bab nikah ada yang disebut bab kafaah, sekupu. Contoh, neng misal orang tua teh kiai, sangat wajar orang tua menginginkan menantu santri. Ari neng kalakah milih tukang beca misalnya, lain ngahinakeun tukang beca, tapi dalam tatanan sosial tukang beca dalam segi tatanan sosial kan tetap di bawah. Kolot tuh setujuan karena hayang ka santri. Itu adalah hak orang tua. Seperti halnya kalau dibalik, seorang perempuan juga punya hak kufu. Ketika ku kolot na dikawinkeun ka lalaki lulucon, silakan anak menolak tidak mau ditikahkan demi mempertahankan kafaah. Itu hak, sehingga kolotnya tuh bisa maksa. Bapak itu kan disebutnya wali mujbir, wali anu bisa maksa, rek daek rek teu daek anakna bisa dikawinkeun, tapi kan ada syarat. Dengan syarat menjaga hak anak perempuan, salah satunya kafaah. Terus akadnya sah kalau misalkan selagi ada wali tapi diwakilin gitu. Diwakilkan. Tapi Memang ada walinya. ku orang tua diwakilkan. Orang tua ada, tapi nggak bisa ngehadirin. Tapi diwakilkan. Diwakil. Mangga sah. Mangga teu naon. Kan lamun misalna ieu teh Kang padahal kurang kumaha calon suami teh geus kupu santri ngan ieu mah kolotna we mah bedegong embung ngawinkeun ngaranna wali adol. Wali adol tinggalkeun luncat langsung hakim kanu ngawinkeunana hakim di KUA. Pertanyaan selanjutnya, kumaha hukumna orang muslim meninggal
di hukumna orang muslim meninggal di bulan Ramadan, apakah masih wajib? teu aya hukumna. Mun erek ge kumaha hukumna malaikat nyabut nyawa tah kumaha. Maksudnya ada kewajiban masih zakat fitrah enggak? Di bulan Ramadan? Iya. Enggak. Karena yang kewajiban bulan Ramadan itu orang yang mengalami juz Ramadan dan juz Syawal. Mun maotna malam lebaran mah wajib fitrah. Kan can waktu wajib. Waktu wajib fitrah iraha? Gurubus samsi maghrib malam lebaran. Kayak dia mawat keur bulan puasa can kataklif wajib teu kudu. Pertanyaan selanjutnya. Nah ya guys, dataran titipan sok mangga Hukum menikahi bayi itu gimana? menikahi Bayi. Misalkan ada sah tuh gitu. Sah teu. Kalau bicara sah sah Sah. ya. Sinara ku abdi ayeuna dikawinkeun bisa. Sinara dah. Alasannya? Ya karena saya wali mujbir. Alasan saya wali mujbir. Saya boleh menikahkan kepada anak saya rek hideun rek henteu. Jangankan masih kena leutik, geus dewasa geus parawan, abdi bisa maksa sinara kudu kawin ka si A. Karena saya orang tuanya wali mujbir dan saya tahu mana yang paling baik untuk anak saya. Gak mungkin saya sebagai bapak ngawinkeun budak kala laki anu teu pararuguh. Alasannya itu likamalis syafaqoh, orang tua bapak saha sih nu leuwih nyaah kanu kasinara lamun lain bapana. Gak mungkin bicara kolot nu normalnya kolot nu normal malain deui. Pasti saya akan memilihkan yang terbaik untuk anak saya. Intinya itu. Syarat nikah lain balik, iya tak keur dikawin 16 tahun. Lamun ngikut kana undang-undang manges teu sah. Moal menang surat nikah. Dan dikitukeun we teh teh tanggal lahirna. Dia keur kawin 16 tahun baheula. Ceurik beuliikeun baslub ceurik. Da budak. Ya. Assalamualaikum. Ya keneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayang naros. Saha Sipa di Sukaluyu. Sukaluyu. Ieu Cianjur. Muhammad. Ceranyang. Muhammad. Ya, mangga Sipa Sukaluyu. Naon? Kan misalkan orang teh ngadopsi anak di panti asuhan istri, terus anjeunna teh tos ageng kan ngadopsi nate murang kali istri anjeunna teh tos ageng bade nikah kan istri mah kada diwalian ku ayahnya panginten Terus kan teu terang asal usulna ti mana eta hukum taroskeun ke panti asuhan. anjeunna teh dibuang teu Oh terang. dibuang. Mun. Wali hakim. Walina hakim. Gua hakim tuh. Atas termenang. Neng anak adopsi. Bayi tabung karena sarden kan bayi tabung. Kade mang bayi tabung teh lain dijieuna dina tabung sarden dijieuna teh. Tos? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saha di mana? Sania di Bandung. Sania Bandung. Nah. Kumaha? Iya Kang bade tumaros perkawis dina duhur Jumat. Kan Hah? dina duhur Jumat. Duhur Jumat. Mohon. Kan ada nate sok 2 kalinya Kang. Oke. Tah kangge istri anu tepana di bumi atanapi di musola kedah ngantosan rengse adan kadua atanapi wios. Wah, ento. Nu penting mah asup waktu duhur we, awewe nu di imah mah. Janten wios adan kahiji ge. Ya. Terus
hukumna ngajima ka istri anu istihadoh? Hukum ngajima ka istri anu istihadoh halal. Kenapa? Ngan meureunnan ke huluna juga si cepot. Loh, halal. Da teu aya pangharaman istihadoh jima. Pangharaman jima mah pangharaman head. Atuh obeh heula we atuh supaya ulah juga si cepot teuing. Halal. Apal hulu si cepot? Beungeut si cepot makan beureum dina wayang golek. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayu Kang ti Kadupandak. Saha? Ayu Ayu kadupanak mah hoyong naroskeun terkait badal haji. beunang. Kumaha syarat-syaratna terkait dengan badalan haji, baik anu diberi amanatna atanapi anu masihan amanatna. Syarat-syarat naon teu aya syarat. Masana anu dipasihan amanatna apakah anu kedah kumaha gitu kan? Oh, anu dipasihan amanahna kedah tos haji. Jadi lamun can hajian hek ngabatalkeun batur maka hajianana jadina hajian sorangan. Haji jang pribadi. Kudu ka haji, kudu anu geus hajian. Ya. Anu masihan amanat teu kudu pupus rek anu badal haji teh rek ngahajikeun anu maut, ngahajikeun jalma nu hirup keneh tapi lumpuh, nu disebut makdub teh apes teu mampu, faktor lumpuh, faktor kecelakaan, intina mah ko hirup tapi teu mampu init jauh, ayeuna dibadalkeun mangga. Aturun Kang. Intina mah nu dibadalkeun haji teh jalma anu teu bisa init hajian ku pribadina, imah karena lumpuh, kecelakaan, gering ripuh, atau karena geus maot kan teu bisa init nu mayit nu kumaha initna. Padahal selama hidup pernah kataklif wajib haji gitu loh. Nu wajib badal teh karena keur waktu hirupna pernah kewajiban ngan ku sabab engke deui keburu we maot eta wajib dibadalkeun. Ari selama hidupna teu kungsi istitoah mah rek naon dibadalkeun teu wajib. Acan ada kang hayang ku ahli warisna oh mah ngari hayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi Linda ti Cibeber. Linda Cibeber naon? Bade naroskeun perkawis cai akuarium najis atanapi henteu. Cai akuarium najis atanapi henteu. Akuariumna sagede kumaha? Nu alit kotak. Nu alit, najis apa henteu? Dihampura. Suci. Najis dihampura. Tai laukna kan teu naon da lauk mah hirup dina cahaya atuh kumaha deui ini. Teu aku lauk kudu modal ka darat heula atuh namanya. Selama teu berubah, teu bau tai lauk. Alasanana selama teu berubah.